Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet ayeuna bagian anu ka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewuh-nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di-like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet anu salajengna. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung das. Dasar jurig nurus tunjung betaya kagapok sia, sok maju sakalian setan diwejek sia gua aing mah deuleu. Aki Sudinta mamalihan mimiti muncak amarahna. Jurig hulu anu memang geus sayaga diri pikeun maju harita langsung nyuruh narajang kaki Sudinta siut belesat. Jurig hulu laju ngapelesat bari notogeun pejitna arek nobros kana beuteung Ki Sudinta. Ngan orokaya Ki Sudinta mamalihan estu leuwih tapis gerakanana. Mangka ngan sakilat badana ngolebat ka tukangeun jurig hulu. Laju leungeunna ngacenggut kana buuk jurig hulu anu riwig. Set nyat, aduh ampun sok ayeuna mah ku aing moal dibere ampun sia dibabedkeun sia ku aing mah ya. Jurig hulu saterusna dibalangkeun ku Ki Sudinta nepi ka ngaceleng kajauhnakeun. Duka teuing bakal di mana lagragna. Ampun, tobat. Kadenge keneh sora anu ngelewung tarik beuki lila beuki les-lesan. Awas ya mun balik deui ka imah dewek dipodara
sedan dibusdakeun sakalian ku dewek mesia. Cek Ki Sudinta mamalihan bari gancang ngablesat mubus ka jero imah ngawujud keris pusaka deui. Set Anu boga imah teu ieu nyahoun kana kajadian peuting harita. Caturkeun dina poe isukna Ajid apud katut si Poleng harita geus sarudang tina sarena. Ki Sudinta katempo keur menekung hareupeun hawu naheureu cai jeung nyangu. Ari mumuluk mah geus eta oge goreng ulen jeung bubui sampe ditambah ku kopi panas. Ajid sapara kanca nangtukeun sikapna pikeun teruskeun lampahanana pikeun mulang ka lemburna. Geus pamit eta oge ka Ki Sudinta. Tapi sameme baralik kadenge Ki Sudinta cumarita. ke dalahar heula atunya. Ke geus beres dalahar kakarak arindit pikeun teruskeun deui lalampahan. Mohon mangga Ki mangga. Gancangna carita sanggeus ngariung dalahar kakarak Ki Sudinta ngomong deui. Ieu teh ari ujang tiluan tetep rek marulang. Nya sok bral rek marulang mah. Da geus dalahar ieu ayeuna mah. Cek Ki Sudinta. Sumohon Ki. Ieu teh nuhun pisan kana sagala perhatosanana. Oge punten deui tos ngarepot ka Ki abdi tiluan teh Ki. Jang Ajid jeung si Poleng kadenge mairan ku caritaan. Nanging punten we abdi tiluan moal tiasa males kana kasayan Aki. Mohon abdi oge hayang nyarios ieu teh. Mudah-mudahan Aki sing ageng milik tur panjang yuswa Ki. Kasayan Aki ka abdi tiluan mugi we kagentosan ku Gusti Pangeran Lumur Behiji Alam Ki. Amin amin. Nun pisan Kazep menak Zole Jingo. Agi oge ngadungakeun anu jarua ka ujang tiluan. Kalayan dunga ujang urang kalayan doa urang dikabul ku manten. Ngan sakali deui omat agi bebeujeu. Mun keur ngaronda atawa keur di mana bae panggih jeung anu herang-herang. Tong babari kabeng bad kagoda. Bisi ngarandapan deui hal kawas kamari. Komo Jang Poleng mah da geus boga pamajikan atuh. Omat tong gampang kagoda kuno lian. Nganyerikeun hate pamajikan eta teh. Sarua nya ari nganyerikeun hate pamajikannya sarua we jeung nganyerikeun hate indung Jang Poleng. Si Poleng anu memang rumasa salah harita unggul. Mohon Ki abdi kapokilah moal deui Ki. Nya syukur atuh ari Jang Poleng boga pikiran kitu mah. Ngiluregreg agi oge ngadengena. Gancangna carita nu tiluan harita terus we amitan pikeun kadua kalina. Mohon atuh Ki nya. Urang geus lidungakeun abdi tiluan saja amit we ayeuna mah Ki. Nanging kada hilap Ki. Sanes waktos kada sumping ka lembur abdi tiluan. Manawi janten bongbolongan patali sareng kayaan tatanggi abdi anu gangguan jiwa akibat pamajikanana jeung anakna dibinasa ku Jurig Hulu. Eta Jurig Hulu teh jalmaan Nyi Suryati atawa jalmaan Nyi Lilis Ki. Sakali deui Jang Apud nyaritakeun ngeunaan Jurig Hulu sabab masih keneh aya rasa kapanasaran patali jeung kayaan di lemburna katut Jumadin tatangga lemburna Jang Apud. Beral gaitu Jang cing salamet di jalanannya ngan ngeunaan masalah tatangga ujang nu nela Jumadin. Agi can menang wewengan ieu teh. Atuh soal Jurig Hulu nu datang deui ngaganggu pangeisi lembur ujang.
bisa jadi dua anak eta teh antara Nyi Suryati atau Nyi Lilis. Tapi kenya sugan we kareupna matu aki bisa datang ngebantu jeung bisa ngungkulan kayaan. Oh, mohon atuh Ki, siap. Mangga tuh Ki, pikantun heula ku abdi sadayana Ki. Saterusna mah tembong Jang Ajid jeung dua sobatna kaluar ti imahna Ki Sudinta. Sarta dijajabkeun ku paneuteup Ki Sudinta. Tiluanana laju pating keredik indit ninggalkeun lembur Sindang Sari pikeun mulang ka lemburna masing-masing. Cag tunda lalampahan Jang Ajid sapara kanca anu keur mulang ka lemburna. Ayeuna urang nyaritakeun deui mangsa waktu ka tukang di hiji pilemburan. Harita teh wanci peuting Dorman anu keur ngaronda milu kaget waktu Asep Jabrig ngawartakeun pos ronda kosong anu jagana bagian Jang Ajid Jang Apud katut si Poleng eueuh di tempat. Peuting harita keneh warga lembur katut nu ngaronda kompak neangan Jang Ajid sabatur-batur lantaran kabeh nyangkana nu tiluan teh leungit dibawa ku jurig hulu. Atuh ngajadikeun kulawargana masing-masing tagiwur komo awe mah langsung rawah riwih careuri. Harita oge dina hiji poe makokom indungna Jang Apud bari rawah riwih keneh terus ngomong ka lurah anu ngaran Lurah Parmana anu memang sarua keur nguruskeun eta kaayaan. Jang Lurah, kumaha atuh nasibun anak teh Jang Lurah? Bakal kapendak deui moal kira-kirana Jang? Cek makokom, wajar mun makokom nanyakeun kitu. Sabab geus meh ampir 3 poe 3 peuting laratan anakna can keneh bae kapanggih. Padahal geus meh sakabeh warga lembur dikepak pikeun maluruh Jang Apud Ajid katut si Poleng. Meh unggal tempat dilacak, unggal lengkob disusut, tapi taya tanda-tanda eta 3 jalma bakal kapanggih. Lurah Parman sateka pola ngabeberaha teh makokom sangkan sabar tur tetep tawakal mangsa ngungkulan eta cocoba. Lurah Parmana punten, Lurah Parman kadenge nyarita mangsa ngalalemu hatena makokom. Sabar makokom, sabar. Kuring ge ngarti lain mah bae anu ngarandapan kitu teh tapi batur ge loba. Sarta kuring oge sarua keur mikiran ieu hal. Kumaha carana sangkan bisa manggihan jalan kaluarna tina ieu masalah mah. Mohon Jang Lurah, mak teu kirang sabarna kumaha. Nanging paminguping warga lembur wengi engke bade dieureunkeun mah maluruh pun anak. Mak teh pugu ngaraos kaabotan Jang Lurah. Cek makokom negerakeun bang balu hatena. Mohon mangga makokom. Kin insyaallah ku abdi urang badantenkeun deui ieu soal teh sareng sanesna. Nanging abdi oge nyuhunkeun perhatosanana we ti manyalira. Margi abdi oge moal tiasa nangtoskeun kayaan. Pamika sanggeman warga tos teu purun atawa carapeun. Abdi oge pande tiasa maksa. Sabab kan maluru Jang Apud Jang Ajid katut si Poleng teh geus meh 3 poe 3 peuting dikeprak can kapanggih wae. Ayeuna mah mawayana we sing gede kasabaran, sing tambah tabah mangsa mayuna dieu soal anu nuju diungkulan ku urang sarerea. Sanes mah bae nu kalengitan kulawarga teh, tapi seueur. Tuh biiam kali Mang Toto ge kalengitan Jang Ajid. Nyi Edoh kalengitan salakina nyaeta si Poleng. Sarua marena oge bingungeun ieu teh mah. Sarta tetep ku abdi oge keur dipikiran. Keun da abdi oge salaku lurah moal cicingeun atuh mah. Tetep we bakal neangan cara jeung tareka sangkan bisa manggihan jalan kaluarna tina ieu masalah mah.
Mohon kartos pisan kumaha oge Jang Lurah. Nuhun pisan Jang Lurah kana sagala perhatosanana. Ayeuna mah emak bade wangsul dewe Jang Lurah. Oh mun mangga nuhun mah oge geus sumping ka dieu nya. Jadi kuring oge bisa nyao karena perkembangan emak. Ngan hampura we abdi teu bisa hayo nepungan warga anu keur kamusibahan. Sabab kuring oge boga urusan penting. Kudu nohonan panggilan ti camat, patali jeung urusan ngadadak mah. Lepat atuh Jang, sanes Jang Lurah anu nganuhunkeun panginten. Tapi emak anu kudu nganuhunkeun mah ka Jang Lurah. Margi tos ngartos kana kayaan warga Pilemburan kaasup emak anu keur kamusibahan. Cek Makokom. Ai, mama sok ka mana bae nu nyarios teh. Pan kuring teh lurah kieu ge mah tang tu boga kewajiban jeung tanggung jawab pikeun marhatikeun wargana. Atuh sabalikna kuring menta pengertianana we ti warga sangkan tetep salabar dina enggoning mayunan ieu masalah. Dasarua kaluman atuh ka kuringna oge. Warga desa Mekarjaya kudu nyanghareupan masalah seperti ayeuna anu keur karandapan. Untung warga kuring anu ngan sakitu kayanana teh daek keneh gotong royong, daek kompak babarengan ngungkulan ieu cocoba. Lembur-lembur diranja jurig hulu anu beuki dieu beuki mahabu bae tindakanana. Geus loba ngahakan korban. Ieu teh bunggu matak jadi beban utama tur berat pikeun kuring ngungkulanana mah. Cek Lurah Paraman nyaritana asa teu nyarambung. Tapi dina kayaan keur kitu torojol harita aya sabaraha urang lalaki warga lembur daratang ka balai desa. Di antarana gancang nyarita ka Lurah Paraman sanggeus kadatanganna dibagiakeun. Aduh, cilaka Pak Lurah. Kang Jumadin ngamuk deh itu Pak Lurah. Bari nguak ngawik bedog, pawur Pak Lurah. Cek salah seorang warga lembur. Lurah Parman tembong gogodeg bari netep antep ka eta warga nu bieu nyarita. Terus kusaha atuh diungkulanana eta Jumadin teh. Nah ngadon kadarieu atuh. Cukup seorang we atuh anu laporan mah ulah kabeh. Cek Lurah Parman kurang panuju. Dumeh warga nu mere laporan ngeunaan Jumadin teu bisa cukup saurang dua urang anu datang mere laporan. Mohon atos Pak Lurah nu jadi ungkulan oge ku Kang Asep Jabri katut warga sanesna. Malih Pak RW oge aya ayeuna teh ngiringa bantos sarta warga lembur duaan aya nu tatu lantaran kasabat bedog Jumadin nu ngamuk Pak Lurah. Nyaheug atuh syukur ari aya mah. Ayeuna kuring arek ka ditu nyampeurkeun hayang ningali. Mohon mangga Pak Lurah. Aduh, kumaha atuh emak bade uih sieun ngalangkung na Jang Lurah. Cek Makokom jadi sieun ngadenge Jumadin ngamuk di Pilemburan teh lantaran balikna bakal ngaliwat kadinya. Tenang Makokom, tenang, ulah sieun. Dijamin moal ayeuna naon. Warga lembur jajabkeun we ieu Makokom ieu. Kuring ayeuna rek ka ditu heula sarta nu sejena hayu baturan kuring. Mohon mangga Pak Lurah. Makokom ayu mah. Urang dianterkeun lah ku kuring bete sieun mah. Mohon mangga atuh Sujang. Gancang ngacarita Makokoma terus mulang nuju ka imahna. Dijajabkeun ku warga ngaliwatan lembur Jumadin anu keur ngamuk balas kaedanan ku anak pamajikan. Sedengkeun Lurah Parman mah langsung murut tempat kejadian. Sedengkeun di tempat kejadian Jumadin anu memang keur ngamuk alatan kaedanan ku anak pamajikan anu maot gara-gara tindakan jurig hulu. Harita keur dikarepung ku Asep Jabri katut warga lembur. Jumadin nya oge sok taratingaleun ibadah tapi sanu nyaho geuning da iman namah ipis gampang keranjingan ku hawa nafsu jeung setan laknatullah.
eta meureunnan salah sahiji kalemahan manusia teh. Sanajan katempona leket salat jeung getol ibadah, tapi perkara keimanan mah tetela mungguh teu bisa diukur ku rupa jeung kayaan. Iwalti urusana hate jeung pangeran anu uninga jeung nangtukeun takdir manusia. Jumadin mah di eta lembur teh kasebutna estu tuhu kana ibadah. Tapi nah bisa eleh mental ku si Dorman anu geus nyacag anakna sorangan tapi teu matak terus kagegelowan. Pun kitu deui Nyi Nuning. Ari mentalna mah memang kuat. Ngadu masar tina rasa kakuciwaanna. Nyi Nuning mah milih mulang bae ka lembur kolotna menta diserahkeun. Lebah dieu urusana lain deui. Iwalti pangeran nu langkung uninga kana hukum anu lumaku pikeun insan nu aya di alam pawenangan. Sok aya geuning anu ngadahdarkeun yen pipisahan dina urusan rumah tangga teh bisa oge dibenerkeun bisa oge disalahkeun beh dituna mungguh nimbulkeun dosa. Tapi keun eta kayaan teh memang Iwalti Dorman jeung Nyi Nuning duaan anu ngarti jeung ngarasakeun kumaha masalahna. Lain kudu manusia deui anu menteuna dumasar tina beda pamadagan. Ayeuna balik deui Jumadin anu keur dikepung ku para warga sapasang panonna katingali JR bari buringas. Bedogna diabar-abar gugurilapan bari geus base ku getih. Kadenge Jumadin susumbar kanu ngepungna. Sia atawa sia nu maehan anak pemajikan aing dah. Ayo sia ngaku di podaran sia ku aing sia bangsat. Ngaku sia. Cek Jumadin bari tunjuk ku bedogna. Asep Jabri anu memang ngarasa boga tanggung jawab salaku pengaman di eta kampung sarta mibanda awak anu keker sarta bedas tanagana mata harita manehna anu mingpin warga pikeun ngepung Jumadin. Leuwihna teh eta Asep Jabri geus kanyahoan ku balarea yen manehna bisa kana maen po. Jadi meh sapinuhna para warga percayaeun ka Asep Jabri. Jumadin eling maneh teh Jumadin sing inget ye sing inget saha diri maneh sabenerna sanu geus mateni anak pembajikan maneh. Eling Jumadin eling. Cek Asep Jabri ngelingan. Maneh beunannya anu geus modaran anak katut pembajikan aing teh di podaran deui sia ku aing. Hiat gurudug hiu. Jumadin nuker kasandingan terus ngadurugdug lumpat narajang ka Asep Jabri. Bari ngahembatkeun bedogna dibubat babit ka kenca ka katuhu. Buria warga nu ngepung ngaburia warga anu narampokeun ge milu hariwang jeung ketir. Iwalti Asep Jabri anu henteu ngajate manehna mah wani nadah serangan Jumadin bari lemor. Celeng Asep Jabri gujlang gajlang awakna nyingkahan serangan Jumadin anu garang. Hiu plos. Tapi sabaraha kali panerjang Jumadin ngeplos mampu disingkahan ku Asep Jabri. Sarta saterusna waktu ningali Jumadin ngahegak capeun celeng Asep Jabri gancang nyebrut malas narajang. Tujuanna memang arek ngalumpuhkeun musuh. Tapi Jumadin oge ngarada kerosa tanagana teh balas karanjingan ku kekuatan iblis. Sacara kabeneran pigelang leungeun Jumadin anu nyekelan bedog beunang ditewak ku Asep Jabri. Bedogna terus ngacleng ragrag kana lembah. Sedangkan Jumadin tembong baruntak. Beri sakapeung ngagerem mangsa dua leungeunna dicekelan ku Asep Jabri. Sat cedak. Aduh, bantuan lur, bantuan. Asep Jabri nu ngarasa kawalahan, gancang ngagero minta bantuan ti para warga. Bari muringis sabab cukang irungna linu keneh akibat kateunggar ku sirana Jumadin anu barontak. Warga pilemburan katempo tiluan harita gancang maju ngabantu ngonci awak jeung leungeun Jumadin anu motah.
eta oge keopatan meh bae teu katanagaan. Jumadin abrugan sorangan. Belah. Asep Jabrig nang karak bengkang katindihan ku Jumadin anu terus rorowesan jeung totojer. Sadar Jumadin, sadar yo, sadar. Warga lembur nu milu ngarajengan nyobaan nyadarkeun Jumadin. Ngan orok kaya, Jumadin memang geus poho kasahana. Poho ka diri sorangan, boro-boro bisa eling. Dihandap ku Asep Jabrig didengkek. Tapi angot suku katut leungeun Jumadin bangun ngadadak leueur susah dicepengna. Porosot deui. Dina kayaan keur kitu torojol Lurah Parman tembong norojol bari ngajingjing tambang gede nguru nyamperkeun ka Pak RW saparakanca. Pak RW, yeuh abdi nyadak tambang ageng Pak RW yeuh. Cek Lurah Parman. Kanggo naon tambang Jang Lurah? Pak RW Gandi harita ngadon neuteup ka Lurah Parman. Lantaran can ngartieun naon maksudna Lurah Parman bat mamawa tambang gede. Ai Pak RW mah manawi teh ngartos. Ieu tambang ageng teh kanggo nyangkalak Jang Jumadin. Urang borogod badana we sarta kurung di pangberokan. Pami teu kitu Jang Jumadin bakal terus ngabahayakeun pikeun kasalamatan warga lembur Pak RW. Pak RW tembong ngadon ngahulang sakedeung. Bangun terus mikir, teu lapok nyarita. Mun atuh mangga pami kitu mah Jang Jumadin urang cangkalak bae ku urang. Asal jaminanana anjeunna ulah dugi ka ngarandapan naon-naon Pak Lurah. His nyamuhun atuh manya abdi oge nyilakakeun warga Nyalirama. Ya abdi nyadak tambang sanes kanggo nyilakakeun Jang Jumadin. Tapi nulungan warga katut Jang Jumadin ku anjeun. Tapi pami henteu sapamadagan mah nya teu sawes-wios. Antepkeun we Jang Jumadin teh sina kitu. Liar jeung ngabahayakeun warga lembur. Pak RW Gandi bari mesem gancang nyarita. Sumun, mangga tuh Jang Lurah. Bapak tangtos bade ngiringan tur ngarojong kana pamendak Jang Lurah. Naon anu janten gagasan Jang Lurah eta teh mangrupikeun hiji kasaean pikeun urang sadaya. Warga lembur oge pasti satujueun pami Jang Jumadin dicangkalak teh. Rikat warga di antarana anu langsung nembrong ngomong dibaru ngacungkeun leungeun ka luhur. Abdi satuju Pak Lurah. Setuju abdi oge. Satuju lah. Lamun Jumadin langkung sae urang cangkalak bae ku urang serta kurung di lebat pangberokan supaya lembur urang anu nuju kawer ku ayeuna jurig hulu rada aman. Lain kitu dulur. Leres, bener, setuju. Dina saurang warga anu nembrong ngomong teh jadi kabeh marilu nembrong ngabudalkeun eusi hatena masing-masing. Lurah Parman ngarasa reueus. Mun syukur atuh pami sadaya satuju mah. Eta pisan anu dipiharep. Hayu Pak RW. Urang waktosna ieu ye pikeun nembongkeun rasa tanggung jawab mangsa ngamankeun pilemburan. Mun mangga Jang Lurah mangga. Lurah Parman jeung Pak RW katut warga tembong musurkeun deui teutepanana ka Asep Jabrig anu keur ngadengkek Jumadin dibantu ku tilu warga. Bari eta oge kabeh ampir-ampiran kawalahan ngungkulan kagarangan Jumadin. Kiwari Asep Jabrig beuki narikan dengkekanana kana badan Jumadin nu saeutik-saeutik mimiti ngaleuseuhan tanagana sabab dironom ku jalma anu leuwih ti opatan. Asep Jabrig memang kakoncara ahlina naluk-nalukeun jalma jahat. Sakumaha hebat jeung gagahna oge ku Asep Jabrig mah mampu dilumpuhkeun kumaha bae carana. Dumeh ngarasa musuh geus mimiti leuseuh tanagana. Asep Jabrig gentak nyarita kanu ngabantu. Cukup we. Iekeun bagian kuring ayeuna mah anu ngalumpuhkeun cukup. Cek Asep Jabrig gede hate tur percaya diri dumasar tina pangalaman jeung pangabisa. Warga nu ngabantu ka Asep Jabrig meh barang pating garajleng mundur ka tukang. Asep Jabrig saterusna
ngalakukeun pamaksudanana mangsa ngalumpukeun Jumadin. Lepaskeun aing setan, lepaskeun sok mal bisa hoja mana ayeuna mas ya. Rasakeun ye, rasakeun. Hiu jatuh, aduh setan ya. Jumadin harita motah deui teterejelah yang lepas tina cangkreman musuh. Anehna teh deui sakitu liang celina geus bijilan getih alatan dipeupeuh puhu celina. Jumadin bete kerel-kerel ukur ngageros sakedeung saterusna moto tojer deui jiga tadi. Jang bantuan deui Asep Jabrik jang. Bantuan jung borogor suku jenggeleungeuna Jumadin ku eta mang yo. Pak RW ngagero ka warga nu tadi jelung-jeleng ka tukang. Tambang sayaga arek dialungkeun ka eta warga. Warga nu digorowokeun surti gancang sayaga pikeun nyanggap eta tambang. Mangga Pak RW alungkeun Pak RW. Tapi karek oge tambang dialungkeun. Nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujang seep wadia balad ATE office dongeng Ki Agus Jago. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.